kunci surga. Kunci surga. Di surga itu dikunci. Aja bisa apa jalan ke surga. Ada kunci ngatuh, mama bisa asik. Mana kunci surga teh? Wahia hari kunci surga teh kalimatut tauhid. Kalimah tauhid. Wa kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas. Wa kalimatun najat. Kalimah salamet, keselamatan. Mana kalimat tauhid teh? Eta la ilaha illallah. Kunci surga teh la ilaha illallah. Kurma ketika hayang apa la ilaha illallah. Jika terus digalur di hati, diwirid, dibaca, sieun jeung itu kunci. Kajan salamet ge ai kuncina teu ka bawa. Tukang salat, tukang puasa, paeh kunci teu ka bawa. Geus moal panggil sabar. Tetap hayang paragu, hayang malakat. Dina kabair mah dikacaritakeun jelema tukang catur eta paeh ku sakarat, ku pas sakarat. Kuruwukan teh sangat. Aya di nu sabung poe wiridanana teh anjing goblok, anjing goblok nyeri anjing. Jadi saya eta waktu paeh mana sok biasa diomongkeun tapi dia kamu suka nyorak. Sok bari dia udah main karewas keur ditajong tuun. Paling halus. Au. Bari naon artina au. Au. Tidak gon, tajong. Teu Allah nah. Apa letahna tara Allah. Karena biasa mengucapkan Allah, baca Quran getara, tak baik kita ke Allah rumah, waktu datang ke nyeri, anjir, jujur kena anjir daripada Allah. Air wasma bisa dijieun, bisa di depan disebut agenan interioriyah. Jadi interioriyah mah, mana nu malakat nu eta nu dijieun. Malakatna ka Allah aja innalillahi. Jangan kan ngomongkeun tapangun. Ngomongkeun tauhid, ablak-blak. Nyatukeun hukum. Hai. Iya nya terus anjing. Biji nu aslina. Harus ini kalau payu. Kalau ajengan kan bisa anjing ashabul kahfi. Jadi ke santri mah biji anjing setelah yang mau debat gitu tadi juga Gunawas. Setelah yang debat benci karena hak mau anjing itu yang membuat anjing iya anjing asal lupa itu gantian dah itu kali abah kadang budak kita anjing kalau terhati namun ban batu mau kamu dak tuh kudu lemes teu ngajarkeun teh. Apa malah lain. Kasar kudu dak. Goblok anjing, goblok. Naon? Isih teh Mbah Mansur mah kitu ka putra.
Jadi budak teh embung ngamenak biasana nu mimiti ngamenak teh budak tidak bohong, tidak omongan, tidak bahasa. Bisa aja ngan ka budak teh kitu urang teh jauh aneh gitu. Jadi rupa-rupa torekat aja kan aya kitu. Pamasuk mah tuh kudu sia aing. Budak teh ada di kita kitu sia aing. Mun budak lemes teh eta mah paragi benak. Lain paragi urang. Ini di gitu ulah siga menak. Tuluy ka teh sok ngamenak. Mun gawe kita yang nongkrong ngamenak ya teh. Yang lebat duit, yang sakit gitu. Isi mangi kurang jauh diponis ya salah. Ulah monis batu salah. Jadi keur batu lu kurang denger we, kurang dikudu dilebah. Anjing-anjingan gitu. Pertama anjing asa golkah. Allah dia agehan aya makhluk anu di jenis ieu di jenis onta gini aya onta Nabi Soleh, di jenis sapi aya sapi bakoroh teh di jenis anjing aya anjing asa kaki kak cara mau cara Nabi Adam can aya bagong mah can aya bagong mah ya makhluk hina cari pan Nabi Adam mah pangheulana datang ke Nabi Adam teh cari mencak tuluy cari pangheulana datang ke Nabi Adam teh mungsul ka bumi teh mencak pangheulana teh jadi kita mencak datang langsung munjungan ke Nabi Adam diusap bahagia pangheulana munjungan ka kami diusap atau ada pandangan surga kayaknya ada kari turun di surga tapi kan napak kata pandangan Nabi Adam bicara tapi kasih getina jadi misik jadi kasturi tah mencak nu eta mencak nu eta mah diusap teh turunan anak kabeh tuh di kayeuna anu mencak nu eta anu anak incungna tuluy nepi ka ayeuna tuluy we dira di kasturi si getina teh getih we dipejit teh golontor tina banget teh kasturi bener rupana mah kan kasturi mencek nya tina getih mencek kan mencek nu eta diusap ku Nabi Adam turunanana nah kabeh keur turunan kain Ahmad Hamman kasturi anu kadua can urunya cara datang panggil yang mencet di mana cara sengit kieu eta cenah tos yang yo munjungan ka jelema di mana dan kabita ku seungitna eta cara datang diusap bedak urut eta dah geus dipake kana mencet diusap teh seungit nya kada seungit teu seungit kasturi seungit pandan apalagi jeung wajib apalagi jeung bubur kacang sedikit pandan cari mah sedikit gitu datang meong ya garak kabeh eta akan ka mencak kabita ku seungit na tidak tuduhkeun ka Nabi Adam nah itu ngamuk ngorang nyerang eta kabagian eta hayang yang nyerang itu ini satu jadi hapok jadi bau hang anjing sabuk kapi turunan aya di kayeuna oge masih kena aya turunan sabuk kapi bisa eta mah dididik dipakai dibawa kana ibadah ya bedakeun kumaha belum kan belum natara ngagolem
Belum mati senulu ku ulu lagi. Dan terakhir tuh perayaan baru sakit tuh. Atau kieu gitu. Ayo anjing asa boga abi mah dangah. Jika nutup urip. Tapi anggar mau nyabat mah 7 kali kumaha. Asa wae urusan najis mah. Pada urusan kehormatan anak diri tunai turunan asa boga. Letik cenah anjing teh gede. Anjing dengan Tuhan yang gede gitu. Kadang rupana mah anjing kampung. Besok tukang marok mah, tukang madu. Anjing. Bah. Lamun teh mah bagong hiji. Udah 8 anjing, ku anjing eta mah ku hiji. Lawan bagong teh ku anjing hiji. Gugur hawilanna. Naonan saha. Kaeta. Ciri teh kitu burung teh leungeunna teh ka hareup duanana. Jadi culangeuk. Si huruna teh culangeuk. Itu dikanyel. Huruna teh dikanyel ku sukun. Waqad dzukirat jeung nya tadi carioskeun fil Qur'an dina Al-Qur'an la ilaha illallah. Dina Qur'an teh di sab'ati wa salasina maudian di 37 tempat. Tadi aja teh nyaho. Kata la ilaha illallah dina Qur'an teh ayat 37. PKM sih dapat saya mah papai. Saya Tilu 37 tempat kata la ilaha illallah. Siek dipapai teh ada Quran di itu di alhamdulillah di kanas bae. Papai. Jumlah nanti 37. Qala min sani rahimahullah ta'ala mana la ilaha illallah. Ari mana la ilaha illallah teh la ma'buda bihaqqin. La ilaha teh la ma'buda bihaqqin kainin fil wujudi. La ma'buda teu aya anu diibadahan bihaqqin kalawan sabener-benerna. Kainin anu bukti fil wujudi dina ieu kaayaan illallahu angin Allahumkur. Jadi la ilaha teh la ma'buda bihaqqin fil wujudi. Berarti ringkes jadi pondok la ilaha. Padahal isina teh la ilaha teh la ma'buda la ilaha ma'budun. Gitu. La ilaha ma'budun bihaqqin fil wujudi. La yastahiqu ayyadhulla lahu kullu syai'in illallah. Jadi kita ngerti sama tiba baheula teu ka harti. Teu kena can kabuka-buka mana eta. Teruskeun lah. Qaulu illallah birrafi badalu min mahalila ma'asmiha. Keur santri teh mah. Lewat we. Wal manti tadi apa ya? Wal manti ari anu dieuweuhkeun nanti manti teh anu dieuweuhkeun dina la ilaha illallah teu aya pangeran tanu dieuweuhkeun dina la anu pangeran nu euweuh teh nu la ilaha teh la ilaha teu aya pangeran beda sok aya sebutkeun la ilaha teh cenah kafir. Urang keur dikir terus eureun dina la ilaha dicabut teh nyawa kafir teh. Naon kafir kumaha? La ilaha teu aya pangeran, keur kafir cenah teh. Lain. Lain keur kafir. Jadi la ilaha nu ilah nu dieuweuhkeun teh gitu. Dina la ilaha ilah nu mana? Al ma'bud bihaqqin fi tiqadi abidin nahwil asnam. Jadi dieuweuhkeun teh nyaeta pangeran nu diibadahan ku
jalma anu tukang aribadah ka lian pangeran nu kana patekong kana patung kana panon poe gitu tak lain ngaweukeun mabudna bahwa anu sok di aribadah nu dianggap pangeran ku jalma-jalma kafir nu dianggap pangeran ku jama-jama kafir eta teh KBG lain pangeran gitu lailah itu sakabeh nu diaranga pangeran ku jama-jama kafir rek panon poe rek seunu rek patekong rek naon wae na ieu kaayaan di alam dunia KBG lah KBG lain pangeran. Wadalika anal ma'bud bibatirin lahu wujudun fi nafsihi. Ibadah ka eta anu kurang nu didapikeun eta teh kabeh nu lain Allah teh KBG eta teh ibadah anu batil nu salah kabeh. Eta ngeuweukeun eta. Jadi ngeuweukeun sifatna. Lain ngeuweukeun panon poena kan. La ilaha teh lain eueuh panon poena tapi eueuh sifat pangeran di panon poe. Eueuh sifat pangeran dina seuneu, eueuh sifat pangeran dina patekong, kabeh ge lain pangeran. Najan kumaranehanana eta teh dianggap pangeran. Berarti Allah mah teu kaueuhkeun ku la ilaha teh. Gitu. Jadi Allah mah teu kaueuhkeun ku la ilaha teh. Jadi ngucapkeun la ilaha teh angger we Allah mah aya. Pangeran angger. Da lain Allah nu nguseukeun pangeran teh. Eueuh deui tegasna sakabeh nu diibadahan ku jama-jama anu kafir nu ibadahna salah eta teh KBG lain pangeran. Ieu aya coba teh tekan kitu. Jadi la ilaha teh lain ngeuweukeun Allah ade lain ngeuweukeun sakabeh pangeran lain termasuk Allah lain ngeuweukeun pangeran nu diaranga pangeran we ku jama-jama salah illallah pangeran mah wungkul Allah gitu illallah pangeran mah wungkul Allah itu sih tetap lupa-lupa aya anu dikir hayang netengkeun la ilaha illallah teh aya nu dikirna teh di ieu di kiri dieu la 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 kiri dieu teh hiji tah ilaha 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 ieu siksa utik bangsa dikiri ieu saman ge sarua kitu. Udah jadi lain Allah lain Allah mah disebutkeun la ilaha Allah mah aya lamun gua geanger da anu lama lain Allah itu sifat-sifat pangeran lain Allah eta teh KPG eueuh jangan berupa duit nah duit teh kadang jadi pangeran kenapa semua kurang pak bagi duit ular golem aku puski pak, Maria, Konjio, tukang manggil jalan untuk alhamdulillah. Rezeki anak. Dan untungnya teu tarangna kadinya. Kalau muntang nakanya mah jadi kafir ada kene. Untung duit tunggal tarangna gitu. Yang ada deket-deket. Petarang mereka sujud ke Allah terus pakai karena duit. Alhamdulillah. Kurang dikieu. Baik kurang mah dikelek duit itu. Itu Allah begitu. Kadang jadi pangeran. Tapi hidup kumaha tuh udah duit. Bari duit lagi mah. Urang lamun yang ayatakeun kisah mah kisah jahiliyah. Yen roti itu roti nate di saremah teh di dahar.
Urang teh geus gelo. Dijieun ku manehanna. Saremah mah tuh di dalahar ku mana. Urang kana duit. Duit dijadikan ku jelema. Duit diagungkeun. Dimuliakeun ku urang, diagungkeun ku jelema deui. Terus bisa butuh. Tukerkeun deui di dahar teh. Itu kana dahar, di dahar si duit teh. Dioperkeun kana dahar. Ya beda aja mah kana roti. Kang raja duit, bakal ini aja nggak pangeran, sudah juga sekali pangeran. Demi dia segalana, waktuna, tanagana, pikiranana, bisa jadi duit. Bisa aya nyamung karena duit. Siap. Desare, siap. Capek, siap. Kalau nggak sare berarti es. Pangeran. Itu pangeran. Gitu. Kalau kan gitu, pemilihan lain bertahajat dina bila talaka asa ayam asa karumu kamu mahmuda. Untuk itu sing sarget pun pakai SKB, pakai salat 2 rakaat namun anjeun hayang mulia. Kurang cek duit pun anjeun hayang mulia, jangan aing. Toh es bangga. Kalau macam tu es, penting mah beli ijabah atau ada es dan hari itu, berang, berang, duit deh, hayang mah benang lagi, kuruti, isuk, tapi kamu ditong itu, kalau hayang bengar, pau berang teh, wudu, salat 2 rakaat, jika kamu wudu itu kamu pakai berang itu. Cek paling duit kudu tong ninggalkeun aing. Di jam 7 ketika lohor istirahat berdeui. Cek pangeran sakedeung. Kau beurang teh kacai salat 2 rakaat. Kau beurang kaduha. Teu ditahan sama poe pangeran. Bukan hayang kasih tak aing, wayana tinggalkan sagarupa sok anak majikan tinggalkan sok ka kami kadi sapa poe sabu urang sapa poe 2 rakaat geus sesanggup duit mun hayang meunang aing hayang hirup sia mulia dihargaan ku batur boga imah alus boga motor alus boga HP alus boga bibita sok tinggalkan anak kemajikan tinggalkan sapoe tuturkan aing mana nih anak majikan tinggalkan apa di kalemur Ini badoge gawe. ada rasa bergilir akidah itu rasa ajan teu kufur kan perlu dipertanyakan itu nah ai ka dieu nah ari pandi tahu oh urang mah tetep anu bakal nu bisa ngabahagiakeun teh lain Allah nu bisa nyenangkeun teh lain Allah nu bisa ngamakmurkeun hirup teh lain Allah nu bisa nyenangkeun duit nu bisa ngabungakeun duit nu bisa mereskeun rumah tangga duit itu nu bisa nyimpunan pangabutuh duit nu bisa nyageurkeun geuring duit kabeh di Allah ngabulukan Ida maitu bahwa yasfi itu Maida nah Nabi Ibrahim teh silakan di mana no di mana Abi lapar bahwa imuni wa yasfi lamun lapar Allah nu mere tuangeun jeung mere leuteun Allah di mana urang lapar nu mere dahareun nu bisa nyadiakeun dahareun jeung minuman teh duit tidak maritu bahwa yaspi di mana urang gering nu nyageurkeun teh Allah urang nu gering kudu bisa cager teh ku ubar make duit tuh kana duit kabeh sekarang rasa ngageser akidah
Kumaha tuh pernah tuh nanti. Udah geus darinya tuh, urang saya kagok teh. Geus kagok di dinya urang teh. Oh. Bayana naon sing loba bolak-balik Allah tidak hati. Kewek kok Allah dituduhkeun naon. Nah, ini sorangan mah bisa. Pindah sorangan mah. Wah, trek pindah mah kitu ayeuna mah moal bisa. Waduh, menta-menta Allah hidayah. Ku cara la ilaha illallah teh ya. Sok sina basi. Mumpung obat turun ke kudu bangpang beungpeung. Wah, keur obat tuh. Na motor pana ulun ganggu ngobrol. Ku sorangan mah geunah. La ilaha illallah situ obat. Eta panjang ting la ilaha illallah Allah atuh. Keur ngageserkeun naon? Ngageserkeun eta tah. Tata geunana hate kan gitu. Aipan ku Allah diwurukan teh kitu. Allah mengawurukan para nabi. Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Mun abdi mun lapar Allah nu mere tuang. Geus nanti tilu da urung mah. Beda. Ingatan hiji teh wa ida mari tu pawayas. Yut imuni wa yaskin. Kan paragi urang ngumpul, lapar si hayangnya tuh, hayang minum, nah, kudu mulina, duit, gimana kering, orang hayang saya ubah, hayang cager, kudu ubah lah, kudu bagian duit, duit kami balik na orang, hayang kawin ge, batangga ribu, kamu duit, kamu pangeran. Ribuh pangeran di hati. Tapi ribuh gak masalah butuh duit. Ribuh gak masalah kurang duit. Duit kadinya. Tok geserkeun saeutik-saeutik. Kira Allah lah ngabersihkeun. Allah. Hayang panjang la ilaha illallah. Panjang teuing Allah. Tak aya dina dikir teh la ilaha illallah. Dikir teh sir. Pikir hati aman cuma pakai la ilaha illallah. Allah ya Allah. Wa fadailuha ari padelahna kaistimewaan kagunaan dina eta la ilaha illallah la tuhsok. Wah, mau benang di itu. Fadilah la ilaha illallah teh moal kaitung ti antarana wa minha ti antarana qauluhu sallallahu alaihi wasallam dawuhan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah salasa marratin sawai jamanu macakeun la ilaha illallah 3 kali fi yaumihi iritnya dina sapoe. Dina sapoe minimal kudu aya sabaraha kali mah? 3 kali. Eta bisa teh kudu ngarebu. Sok we urang. Ini mun isu subuh tadi acan sok atuh lohor. Mun lohor teh acan sok atuh asar. Mun asar teh acan sok atuh magrib. Selapkeun 3 kali mah. Teu kabur ka salat di jalan atuh. Na kendaraan ge bae. Itu asal dina sapoe teh ulah sampai ka cul pisan, oh pisan kata la ilaha illallah keluar dina bibirna. Kanat lahu kafaratan. Kanat lahu kafaratan likulli dzanbin asabahu fi dzalikal yaum. Maka bukti eta la ilaha illallah teh penghapus kana dosa anu tujuh di eta poe. La ilaha illallah 3 kali teh eta teh bukti jadi penghapus dosa nu tumiba di poe eta. Tak minimal 3 kali mah kudu aya. Kade kola mah make ieu kudu soraan. Qaul mah ya soraan la ilaha illallah. Kudinya doe apa mah doe teh kemarin mah bacakeun la ilaha illallah 3 kali teh la ilaha illallah la ilaha illallah dibaca 3 kali teh hari pada detik keluar pak besok baca di 3 kali teh keluar besok
Eta kesangna dikecelakeun kana beusi. Hancur eta beusi. Yo ngali beusi tembus obrok beusi ku kesangna. Jika kitu lain-lain. Jadi kumaha. Orang kalah hangit. Hangit. Kesang urang jadi hangit. Jadi kumaha nya. Sunat mah pada aya sunat dipajangkeun lana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai tapalkeun. Minimal 3 balik. Rek subuh. Kan kudu ingat, poe ayeuna acan, sok kudu acan. Subuh lohor asar. Ada muasa jam itu tilu sikip. Teu kabur ta salat, di luar salat keur cicip. Ieu poe ayeuna acan la ilaha illallah. Sok keur kumaha? Salat keur modal. Salat keur di WC. Lan kagunaanana ngahapus dosa-dosa anu kajadi terjadi di poe nu eta. Teu ulah kosong. Wa an Kabil Ahbar, di Sayyidina Kabil Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu auhallahu ta'ala ila Musa fi Taurah. Allah mapain wahyu ka Nabi Musa cerita kitab Taurat. Laula may yaqulu la ilaha illallah. Mun teu mah eueuh jelema anu ngucapkeun la ilaha illallah. Di adi dunia ieu mun eueuh jelema ngucapkeun la ilaha illallah la salatot jahannamu ala ahli dunya, yakin bakal nyamer naraseuna neraka jahanam ka ahli dunia, bakal ngalentang cenah eta neraka, bakal ngudag kana ahli jelema lain di dunia. Di mana ngadengikeun aya nu la ilaha illallah tuh orang kogane cenah sayang nyantok neraka teh. Mata kaya nu geus teu katahan mah di neraka. Jelema karek diabuskeun kana kubur geuning jo aya nu loba bukti. Karek diabuskeun. Jangan teh geus jantok seus kana jero kubur. Nah, anu teh ieu jalma anu paehna teu moal la ilaha illallah. Di karek nepi kana kubur, bari kubur mah bumi gede kan. Eta sekuatun neraka. Nyantok kayak nyantok. Kalau hirup misalnya mah dengan pada kehalangan kene hirup. Nah nu menghalangan nyantok na neraka teh la ilaha illallah. Itu pengen kudu dibukti-buktikan gitu kalau tak. Bahwa jelema anu karek dikubur geus digali di geus rehek gitu. Tutup. Jeung awakna ieu maka dulu jeung anu dina kuburanana aneh gitu. Useuneun ti mana sebenarnya. Qala Suhaimi Abdul Asya'a al-iman. Ipang utama-utamana naon wae perkara teh iman. Bahwa qalbiyun fil hati. Wa Abdul Kalam iman urusan hati. Ngan urusan omongan ieu mah. Pang alus-alusna pang abdol-abdolna ngomong. Eta teh kalamullah, ngomongkeun kalam Allah ngaca Quran teh. Pang alus-alusna sora nu kaluar tina eta urang teh sora naon? Kalam Allah atawa sora na bacaan Al-Qur'an. Wa afdaluhu Al-Qur'an, wa afdaluhu ari pang abdolna kalam Allah teh Quran. Wa afdalu kalami ba'dahu ari omongan nu pang alus teh sabada Quran la ilaha illallah. Nah, waqala badu sebagian ulama ngadauh inna kalimat la ilaha illallah sanyana kalimah la ilaha illallah ta aya la ilaha illallah.
lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam lam ha. Eta teh isna asyrota, isna asyaro harpan aya 12 huruf cenah teh. Ini teh pernah dihitung-hitung gitu. Geus pangitungkeun teh bae lah ku para ulama. Aya 12 huruf cenah teh. La, lam, 2 alif, 3 alif, 4 lam, 5 ha, 6 alif, 7 lam, 8 alif, 9 alif, 10 lam, 11 lam, 12 ha. Aya 12 huruf. Jeung eta ilahna teh teu make alif, nulis ilaha teh padahal aya pemanyang nya. Kunaon mah nulis teh alif, lam, alif, ha, iman teh. Itu ngan jadi moal bener atuh da. Jadi 13. Itu mata ahli khot itu aya ilmu tata cara khot, tata cara nulis dina la ilaha illallah. Asa kumaha teh dituna eta na di surga na. Panina lawang surga teh di lawang surga dina aras tertulis la ilaha illallah. Cara nulis teh kitu. Tak bukannya Nabi yai paningali di surga. Mata dicantumkeun nulis la ilaha illallah. Kitu cara nulisanan. Ulah dirobah kurang. Jika bismillah ulah dirobah kitu we. Bentuk ina adalah jumlah huruf nanti 12. Naon cenah teh 12 teh? Eta teh isarah cenah kana 12 kaparduan. Urang teh dituntut mun hayang pageuh la ilaha illallah dina awak urang teh dituntut kudu ngalaksanakeun 12 kaparduan. Nu 12 dibagi 2. Genep kaparduan dohir, genep kaparduan batin. Genep dohir, genep batin. Anu dohir eta hiji toharoh susuci, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji, 6 jihad perang. Lamun usum perangna perang lahirna dohirna. Lamun teu usum perang dohirna perang batina, perang mujahadah hawa nafsu. Lamun usum perang merangan musuh jihad, makna jihad teh angkat senjata pilu perang kaparduan itu. Lamun teu usum perangna merangan hawa nafsu, merangan kahayang, hayang dahar tahan, hayang sare tahan, hayang duit tahan. Cobaan diajar gitu, hayang dahar mau apa tahan. Kayak gitu sagut teu hayang dahar. Cahaya. Tak mau ngasih kemarin deh. Nunggus dorongan atau hayang tua. Beda basyariah jelema anu aya dorong hayang tua. Ini ke dapur. Aya sanggup anu geus pinuh ku jamur geus barulung jamuran cek wah tuh nah tuh nah piceun udah binati hayang lu gitu tuh nah urang mah hayang neangan ukulan na kedengeunah biasa beuki 2 piring. Ini mun geus hayang bisa. Jadi ngajib babat mah aja. Hayang teh dialus-alus. Hayang tua jeung lauk. Sadia ku lauk. Dipais lauk. Pais cepat gede lauk mas dipais. Teh parek tua cecet. Cepat. Eta nafsu di ditana. Sesuatu di dahar. Kopi. Cok diciwit basa lu bismillah sakit tuh ya guys, alhamdulillah guys itu ang deui apa lomba batu lahar teh batu itu sok dalahar daripada dahar untuk paru mending dahar urut wali gitu urut ulama
Dak apa cek bawa sok nogok kan nogok karena itu nogok teh ngalap sesa bukan mau jabat ayah di bumi terus tuang wah pesta santri ini sih udah buat bukan mentuang lagi batu hataman buat 10 batu hataman jatuh kanengkeun jeung tuangan gimana cok basi kenyong alhamdulillah betul nerangkeun eta kanikmatan nikmat dahar boga lamun uyah nikmat uyah bab uyah tinggal di laut sejarah uyah teh nyaeta doa Nabi Ibrahim eta asal nama laut itu untuk ustasid Nabi Ibrahim nyuwunkeun ka Allah Gusti hayang sedekah ka sakabeh makhluk nu aya di bumi hayang sedekah ka sakabeh makhluk nu aya di bumi ya dibere teh eta naon sedekah uyah jadi asinkeun laut cai laut ketika sok kabeh jelema ngalap uyah di eta laut sedekah Nabi Ibrahim aduh yang eta tunduk loh teh gue tadi mana geus kitu teh pindahkeun cenah batu teh hiji cek deui cek teh kitu sakotol pais hayang goreng hayang di kitu tapi ka 10 teh 10 totol cek apa cenah geus seep teh batu ka dieu barina naros cenah nyalira hayang keneh dibalar deui nyalira tenang ayang gane ari gerhana bojona emok pun digigireuna mun tuang teh pan bojona teh digigireuna ditawaran ayo ka itu bareng mangga emang mau bener dari malaikat atau mal bener mau parugu atuh mangga jadi ali ku emok di Bandungan itu dongeng ti bojona yang geus teh batu naros hayang keneh kantenan cek ayeuna keneh terus saksi na kita seh ku Allah dikasihan saksi 10 biasa saksi terus kitu-kituna untuang gadari saya lagi gadari taruang baca baduyut saya masantrena tahun-tahun babarengan dengan Haji Baduyut barang tuang teh lamun lama pisan tuangan teh buah mangkung buah pacek di sisi walungan mun aya buahan pucukna siga hileud teh mantap balik pasantren teh ngarapung sia kupu-kupu atuh barang tuangna siga hileud orang balik budayut kabone mantap aman di harerang balik ya zaman mah tahun harerang hari banget tuh kalau kita cerita dahin tuh dahar kita kena godar tek buangan kolot jadi kenyataan kamu akan kolot dahar apa pun dahar kolot kali banget bisa iya alasan ya ke mubadir ke daharna dipuji gitu ku Allah gitu dirintengnya jadi tadi saja daharna hanya urusan nasihat mah anggar we nasihat naon nasihat halangan karena lemes seperti malaikat jadi mun hayang lemes tiga malaikat bisa plus sekali turun deket jadi jauh jadi deket Mekah jadi hareupeun batu di tengah halangan tembok tengah halangan di tiga malaikat aja jampena teh dah rendah mending kamu kebijakan gitu aya jalan ke Mekah batu suka dia arti juga ya dibaca kusuk nyatu yang maka hati ya terima ada batu ini nama jejerah Madom Masjid Agung Bandung yang nama jejerah
Kok para ulama harita waktu ajuan harita ieu kabeh dikomplain teu ngiblat padahal menang nimang sama Cijerah menang Madog tewak ajenganan anu dijegudna ajenganan di sana ka anu pas pangimaran cicing tepok dicebal we ka abah eta ku nepi ka abah jeung katingali kudu gigireun eta ieu ka abah teh cak sok tepok ukur gampang teu cakap apa cakap udah kabana tuh aya teh kukur kiblat kabana katingali kudu pake panom deui teh kitu eta teh jampean teh urusan pikir mah urusan dipuji jeung teu dipuji dahar bisa jadi jalan ke ibadah teu dahar bisa jadi jalan ke ibadah dahar bisa jadi jalan ke neraka teu dahar jalan ke neraka sarua kan lamun urusan hasiat hayang siga malaikat kudu ngakuran ke malaikat teu dahar teu sare teu untuk obrol tah ngomong mah teu lain dikir lain ibadah tara sare tara tua tah bangsa paroli teh kali aduh maci babat itu nama barang tuan nama jabat dari kekuatan nama baca Quran kekuatan nanti kan di tenaga nanti baca Quran macam sadin tadi 3 kali tamat udah sadin tadi sabengi itu 3 kali tamat udah tah kekuatan nanti ku eta ku baca Quran tak siga malaikat geus kitu boro-boro batu bojo lagi diajak atuh ayo tuh bareng makan udah hari ini sama tanungkul tidak mawar mau coba dulu sudah kari pitis kari si gawi iya komplek batuangan tera rata kali tapi karena tulang tong itu jarang-jarang bimbing jarang-jarang deui mah jeung kuatna sampai anak teh disapukeun kana dapuran awi rebah kabeh urang sampai anu siga awi teh macam siga awi lambing siga awi leuweung leutik disapukeun kana dapuran awi rebah kabeh urang matahir nih amok gumpat rampit cebu payung tangkon segede ciu cak jadi arang ngomong itu mulut tuh itu tangkal syak diseduli arang langsung si begitu marah muka teh barulah ya santri apa ngambek kata santri papuk kok bro buruk capek aku mah aja deh capek aku eteh capek aku sarang udah dicek eteh tuh bawa kalau nyabuk buruk putung langsung buruk siga nu kadulu jadi kalau pasar itu apa itu barang itu canggih gitu. Lagi-lagi lo tuh sih gak gitu lagi-lagi lo tadi nggak pada daruli betul tapi kalau di cara-cara anak kaya cara nama cakep dari lo tuh kumaha kan inti nama KBG hayang begitu mau teh kabawa kunci eta teh gitu ulah tinggalin di dunia dan hartina salat hartina ngaji hartina puasa ngahaji tahun lamun balik la ilaha illallah teh kabawa kada mau apa jeung sawarga tuh ai kunci teh kabawa apa itu tinggalin kunci ai teh ka sawarga eueuh tempat aya neraka kata wah di aluli kumaha carana ieu la ilaha illallah teh supaya kabawa balik kabeh nah mata kaya teh cara ngaiekeun teh dipake we kana praktek genep kaparduan dohir genep kaparduan batin mana batin hiji tawakal
Nu kadua takwid, nu katilu sobar, nu kaopat zuhud ridho, nu kalima zuhud, nu kagenep tobat. Hiji tawakal, dua takwid, tilu sobar, opat ridho, lima zuhud, genep tobat. Penjelasan nama keri baik karek kumpulkan genep dohir toharoh salat zakat puasa mengaji jihad batin tawakal takwid sobar naon ridho zuhud tobat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.